Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam abdi abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hanca iya ayeuna nyarioskeun masih ngajelaskeun penjelasan rahasia etika batin dina berzakat. Anu etika nomor 8. Bismillahirrahmanirrahim. Al-wazifatu tsaminah, hari etika nu ka-8. Ayat luba eta kudu neangan jalma nu rek sedekah nu rek sedekah teh kudu bisa neangan heula di sedekatihi keur sedekahna man ka jalma tazku anu bisa bersih bisa suci bihi ku eta jalma as-sadaqatu sedekah. Maksudna teangan jalma nu jadi sabab bersihna sedekah urang. Itu yang diutamakan nu kudu dibere. Wala yaktafi jeung teu ngalap cukup manehanana bi ayakuna yen aya ya jalma nu dibere nate min umumil asnafi tsamaniyah eta tina umumna kelompok-kelompok anu 8 asnaf teh. Jadi tong ngalap cukup pedah geus aya 8 asnaf sudah. Asal kena kriteria fakir, asal kena kriteria miskin, asal kena kriteria hamilin, mu'alaf dan sebagainya. Teu kitu. Tong ditilai tina umumna wungkul gitu. Tapi teangan dari golongan nu 8 ieu teh saha nu matak jadi suci na harta urang. Bisa bersih. Fa inna fi umumihim karana sanyanyana eta tetep dina kaumumanana asnaf nu 8 teh khususo sifatin aya sifat-sifat anu khusus. Jadi carilah orang-orang spesialnya anu khusus. Fal yura'i maka kudu bisa ngaraksa khususatil kasifati karena sifat-sifat itu anu khususna. Teangan sifat nu khusus. Jalma-jalma anu sangat istimewa lah. Orang yang istimewa dari asnaf anu 8 untuk zakat. Tapi untuk sedekah umum asal kriteria nawe aya teu kudu asnaf anu 8. Sabari asnaf anu 8 mah khusus itu untuk zakat. Ya. Tapi sedekah anu sifatna umum mah bebas ka sawae. Wahia ari sifat anu 8 teh waya ari sifat anu khusus teh
sifat-sifat nu tangtu teh manawae sitatun eta aya genep. Al-ula nu kahiji ayatul bal atqiyaa al-mu'ridina anid dunya al-mutajarridina litijaratil akhirah. Sakit ge jual berat ya, jual susah neangan ge. Pertama usahakeun ayat luba neangan manehanana al-atqiyaa kasapirang-pirang anu tararakwa, lain sakadar takwa deui. Al-mu'ridina anid dunya anu geus bisa berpaling dari dunia, nu takwa nu berpaling dari dunia. Al-mutajarridina litijaratil akhirah anu ngawungkulkeun kana usaha akhirat we. Jadi usaha dagangna teh dagang keur akhirat we. Artina nu ngancurupkeun diri dina mencari keuntungan akhirat, tidak mencari keuntungan dunia. Jadi usahakeun hiji teangan nu tarakwa anu sudah berpaling dari dunia yang dia itu mutajarridin, wungkul we khusus cicing dina ngudag-ngudag kauntungan akhirat. Aya nu kitu moal nya, aya ngancan kapanggih urang loba sebenarna mah. Wah ting urangna we sing diajar takwa tuh berpaling dari dunia, khusus we dengan kepentingan akhirat. Maksudna kepentingan akhirat teh dengan cara weuh deui urang teh berusaha supaya jangan sampai ka merugi engke jaga di akhirat. Kitu cenah. Qala sallallahu alaihi wasallam, ngadawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'kul ulah dahar anjeun illa ta'ama taqiyyin kecuali kana katuangan jalma anu takwa. Ieu teangan dahareun teh kadaharan nu takwa, tawa kadaharan ti jalma anu takwa. Jadi dahar teh ka ustad kajengan, ini kajengan rek naon Kang, rek menta dahar gitu. Karena jalma nu takwa teh bade ka naon, bade ka mana ujang teh, bade nyuhunkeun tuang kulan. Oh pek kadinya kitu. Mun aya wali sampeurkeun ka wali, rek naon maneh ka dieu, bade dahar kulan gitu. Nah sia dahar teh aing teh usaha apanan dahar teh kudu kana naon cenah katuangan anu takwa. Jadi dia mah mun halal pisan gitu. Wala ya'kul jeung ulah dahar ta'amaka kana kadaharan anjeun illa taqiyun kecuali jalma nu takwa. Gitu, urang tong neangan kadaharan kecuali tinu takwa. Jadi lamun rek barang beuli teh mah kudu barang jalma nu takwa nu dibeulina. Ieu nu dagang teh jalma takwa, ieu mah nu eta mah teu takwa, tah meuli teh tinu takwa supaya jadi dahareun urang. Atuh urang ke boga dahareun urang teh ulah kadahar kunu teu cereug pek kadinya payunkeun sina katuang kunu takwa. Nah kitu cenah. Eta cek hadisna eta mah kitu. Dohan Rasul eta, la ta'kul illa ta'ama taqiyyin wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Tong ngadahar kecuali dahareun nu takwa, tong didahar kadaharan urang kecuali kuno takwa gitu. Gitu cenah. Wa hadza tah ari ieu teh bangna kitu
li anna taqiyya karana sanyana jalma nu taqwa yasta'inu ngabantu bihi ku kataqwaanana ku katuanganana teh ala taqwa kana katakwaan. Sabab kadaharan nu taqwa mah itu ngabantu kana taqwa. Naon sababna urang hese ibadah berat rek ngaji, berat rek salat. Pertama kali koreksi kadaharan. Ente eta nu dituang ku salira teh ti mana? Balanjana tinu taqwa atawa lain. Hese nengen kitu mah nya. Aya kitu jalma taqwa wali make dagang sagala aya ngan teu nyaho we urang. Tadi lah minimal kurang di naon ngaranna teh diukur ku syara sah teu ye jual beulina kan gitu. Miti tina zatiyah barang nu dijual beulikeunana, kadua tina pergaulanana, katilu tina carana dan sebagainya. Kan aya cara keur nganilaina. Ya. Kitu cenah. Sakali deui li anna taqwa karana sanyanyana eliana taqiyya karana sanyanyana jalma nu taqwa yasta'inu bihi ala taqwa nyen tulung katuanganana teh kana katakwaan fatakunu maka jadi atuh anjeun teh syarikan eta anu syarikatna anu ngabarenganana fi taatihi dina taatna jalma nu taqwa bi anatika ku ngabantuna anjeun iyahu kanu taqwa nyadiakeun tuangan urang ge kanggo taqwa kanu taqwa atuh peupeurieun urang minta kajengan maradaera atuh nyiap-nyiapkeun kadaharan kanggo saha taya nyiapkeun tuangan kanggo saya teh kanggo nu ngaos kan ari nu ngaos mah nu keur tarakwa ya jadi weh kabantu hiji urang ngabantu manehanana dina ngajalankeun katakwaan, kadua urang kabantuan ku anjeunanana meunang invest gitu tina ladang katakwaan aranjeunanana kitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ngadawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at'imu ta'amakum al-atqiya at'imu kudu mere katuangan aranjeun kabeh at'imu ta'amakum kudu mere kadaharan aranjeun kabeh kana kadaharan aranjeun teh al-atqiya kasa pirang-pirang anu tararakwa kitu cenah. Wa awwilu jeung kudu ngamimitian aranjeun kabeh ma'rufakum kana nyieun kahadean aranjeun teh al mukminina ka jalma-jalma nu iman. Jadi heulakeun eta nu miskin loba nu sangsara loba anu katalangsara ge loba tapi heulakeun anu naon anu tarakwa heulakeun anu iman gitu. Tah kitu cenah taranya tara diseleksi kurang menya barang bere teh tara diseleksi tah lamun rek barang bere tidak diseleksi carana teh gampang mun aya nu barang penta montong ditanyakeun aya nu barang penta ka urang teh Kang ente takwa teu entong kitu bere mah bere kitu cenah tah. Tapi lamun katingali mah ciri-ciri takwa jeung ciri-ciri teu takwa geus jelas kan ciri-ciri takwa. Tak ayeuna mere kadaharan ka saurang anu takwa dibandingkeun jeung kanu miskin biasa jauh meula-melu. Wa fi lafzin akhar dina lafad anu sejen aya bahasa kieu adib bi ta'amika mang tuhibbuhu fillahi ta'ala. Adib suguhan ku anjeun sarandekeun ku anjeun bi ta'amika
kana kadaharan aranjeun teh kana kadaharan anjeun teh man kajalma tuhibbuhu anu cinta anjeun ka eta jalma fillahi taala di jalan Allah. Jadi sandarkanlah makananmu kepada siapa saja yang kamu sukai, yang kamu cintai, yang ada di jalan Allah gitu. Eta heula kadinya we. Lamun lain di jalan Allah ke heula. Lain medit ke heula gitu kan. Lamun geus kacumponan kabeh nu di jalan Allah geus kacumponan kabeh ieu urang sedekah hayang keneh loba keneh misalkan nya aya anu teh pek baru eta mah kitu kan tadi bahasana awilu dahulukan ma'rufakum kebaikanmu itu al mukminina kepada orang-orang yang beriman itu. Tanya di kitu-kitu magrasok kurang teh jadi we dipilih-pilih di teangan nah make di kitu-kitu ngarah apik ngarah naon cenah ngarah apik pan urang teh diajar apik ya teh wa kana ba'dul ulama sareng kabuktosan sebagian ulama yu'thiru eta sok mentingkeun bi ta'ami ku katuanganana teh fuqara as-sufiyati ka bangsaning jalmi-jalmi fakir ti kalangan ahli sufi sok ngamayunkeun heula ahli tasawuf gitu duna goirihim henteu nu sanesna jadi teu wakaneangan nu fakir biasa nu fakir ahli tasawuf heula lah urang mah anu ngararaji heula kitu nusok ngararaos heula da lolobana mah geuningan nu ngaraji teh nu salangsara dan nu baleunghar mah tara ngaji da sibuk kapan manehanana mah ku usaha lain tah teangan heula eta aya ya jalmi teh ayo mayunkeun teh nu eta atuh meureunana nu fakir miskin nu sejena saririkeun beurnya teu kabagian babari atuh hayang kabagian mah datang we ka pangajian engke dinaon kabagian ku eta kitu faqila lahu maka ditaros ieu sebagian ulama teh cek anu naros lau ammamta bi ma'rufika jami'al fuqara'i lakana afdhala lau amamta upami salira ngawalatrakeun bima'rufika kana kasayan salira teh jami'al fuqara'i kasakabeh anu palalakir mun sarerea bagi teh tong dipilihan kitu mun ku sadayana meureunnya kabagian lakana afdhala tangtuna oge meureun eta teh langkung utami kulan kitu cenah ya jalmi nu beunghar ulama beunghar ari ngabagi teh kanu ngararaji we wungkul akhirna nu narosna teh pan sok cicing dina setopan teh mama mun ngabagi teh kabeh meureunna eta leuwih utama ieu mani dipilihan we anu sok ngararajina ari nu tara ngaji ni cicing diantep ukur melengak meureunnan melong we kerelek naonna teh ti korona teh kabita batur-batur menang pincuk ya henteu gitu kumaha jawabna faqala ngawaler ieu sebagian ulama teh saur anjeunna la moal mangon make kudu dibagikeun ka sarerea teuing ieu we nu penting naon margi haulai qaumun margi ieu teh adalah kaum himamuhum anu ari sapirang-pirang cita-citana ieu kelompok Allah subhanahu eta Allah subhanahu wa ta'ala ari ieu mah atuh da ieu jelema-jelema ieu mah pan cita-citana eueuh deui iwal ti Allah we ari ente hayang kabagian teh ukur hayang pan hayang dibere nah ungkul ari itu mah dibere teh keur ngabantu deuketna maranehanana ka saha ka Allah gitu da cita-citana hayang deheus ka Allah gitu tegas ieu mah nya
fa idza taraqathum faqatun lamun weh datang ka ieu jalmi-jalmi pakir-pakir ahli supi teh naon faqatun kasusahan kamiskinan katalangsaraan gitu tusyattitu anu matak ngancur baurkeun mencerai-beraikan hamma ahadihim kana cita-citana salah saurangna sebab bisa wae karena dia sangsara cita-cita yang deus ka Allah bisa wae pudar gitu kan tah lamun we aya katalangsaraan nu matak mudarkeun kana cita-citana ieu bisi hayang apal falaan arudda himmata wahidin ilallahi azza wa jalla ahabbu ilayya min an u'tiya alfan mimman himmatuhu ad-dunya. Duh panjang ya. Laan arudda pastina ari nolakna kaula himmata wahidin ilallahi azza wa jalla malikeun gitu kan mulangkeunana kaula kana cita-citanya seseorang salah saurangna cita-cita ka Allah teh eta ahabu leuwih dipika cinta ilayya ku kaula min an utia tibatan kaula mere alpan kasarebu mimman tijal jalma nu fakir himmatuhu anu ari cita-citana teh adunya hayang beungar cita-citana teh dunya mereka saurang nu cita-citana Allah itu lebih baik lebih disukai daripada mereka sarebu anu cita-citana dunya bari sarua fakirna mah gitu nah sabab arif anu cita-citana Allah mah ia bisa mengembalikan kasusah manehanana kan karena ku kasusah mungkin bisa wae ngelebur karena cita-citana maka ku kami ditahan tah pek tah kadinya akhirnya dia lanjut untuk mencari ngajalankeun cita-cita manehanana hayang deus ka Allah Subhanahu wa taala teh kitu erek ngabantuan anu malah santren mun aya jelema keur malah santren kurang bekal erek ngilu bantuan bekelan ngirung tapi angernya padahal alus keneh kadinya saurang daripada mere kanu aya di jalan teh sanajan bro-broan gitu cenah tah eta cerita ya hebatnya fadzukira hadzal kalam lil Junaidi maka teras teh diuningakeun diceritakeun deui ieu cerita lil Junaidi ka Imam Junaid al-Baghdadi didongengkeun we ka anjeunna teh mama itu ulama saeta mah barang berena teh milih-pilih mun barang bere teh tara bro ka saha we kitu kan lain alus ka saha teh eta mah ni dipilihan dipilihan mana anu bagur kakara dibere anu teu ceureuh mah diantep we kitu tah dilaporkeun ka saha ka Imam Junaid al-Baghdadi kumaha Imam Junaid pastahsanahu maka Imam Junaidi al-Baghdad eta anjeunna ngaluskeun ka eta jelema justru ngadon memberikan poin inilah poin yang bagus waqala sareng berkomentar ya Imam Junaid hadza waliyun min auliyaillahi ta'ala tah bisi hayang apal ieu teh wali ti wali na Allah taala tah eta wali kitu cenah waqala teras komentar deui anjeunna ma sami'tu mungdu zamanin kalaman ahsana min hadza kami tidak pernah mendengar ti saprak sababaraha waktu di zaman-zaman ti heula keneh kana kalaman kana cerita kana omongan ahsana nu leuwih alus min hadza tibatan jelema ieu panditanya nu tadi teh nah mama barang bere teh meuni pilih-pilih jek jawabna
mere non mulangkeun kasusahna jalma utawa nambalan kasusahna jalma nu ngudag-ngudag hayang deheus ka Allah leuwih disukai ku kami daripada mikeun ka 1000 jelema nu cita-citana dunya gitu. Dawahan Imam Junaid, inilah perkataan yang paling bagus. Asa can pernah ngadenge kami aya omongan nu leuwih alus batan ti jelema ieu gitu. Sumahaka teras eta Islami ai summa makan tartib infisol muslami meureunan teras weh Imam Junaidi teh ngahikayatkeun ngadongengkeun anna hadzal rajula bahwa jelema nu ieu teh nu pilih-pilih tadi teh eta cenah ikhtalla halahu bahwa dia itu rek ngarobah kebiasaanana. Nah kumaha wahamma jeung boga cita-cita bitarkil hanuti rek ninggalkeun warung boga jongkok boga ruko malahan rukona ge lain ruko leutik-leutik marga asih nu manehanana kabeh eta oh boga cita-cita arek ditinggalkeun we nama kitu nah saking geus ngudag akhirat teh apan. Terus gitu fa ba'atha ilaihil Junaidu terus Imam Junaid ngutus ka eta jalmi malan kana harta ngadon masihan harta. Imam Junaid masihan harta wa qala terus anjeunna ada dawuh ij'alhu bidoataka wala tatrukil hanut. Kang ieu harta ti abdi ieu mah hitung-hitung modal we ngamodalan kanggo salira mangga jieun ieu modal jieun ieu banda salira wala tatruk ulah ninggalkeun anjeun alhanuta kana toko-toko tong ditinggalkeun pek we pake nah fa inna tijarata karana sanyana dagang la tudirru mithlaka dagang teh teu matak ngamadaratkeun ka jelema nu model akang mah gitu non artina karena hatena entos tertarik gumantungna ka mana kana akhirat urusan dunya geus teu aya dina hatena. Matak lamun hayang beunghar sebenarnya mah ulah aya saeutik oge dina ati teh dunya maka loba dunyana sabab dunya mah ngudag-ngudag kana umum jeung diudag-udag ku nu hayang ari urang panan hayangnya matak sangsara deui eueuh deui da hayang tapi nu mungeun mah eta bro deui kitu tah kitu cenah tah atuh ieu oge jelema lamun teh mah manehna dagang da moal matak ngagoda ta dagangna anjeunna kana tujuanana hayang nepi ka saha teh ka Allah matak dawan anjeunna fa inna tijarata la tudirru mithlaka dagang teu jadi madarat teu jadi bahaya ka anu model anjeun mah teu kitu cenah. Nah emang kumaha dawan Imam Junaid wa kana hadza ar-rajul jeung kabuktian cenah ieu jelema teh baqalan tukang bakul. Oh tukang bakul mah ieu atuh eta baqalan tukang sayur ternyata ya teh boga pasar sayur pasar antri nu manehanana pasar andir nu manehanana gitu la yakhudhu anu tara pisan nyanak anjeunna minal fuqara'i ti jalma-jalma fakir sama nama yataba'una minhu kana harga barang daganganana mun aya barang nu didagangkeun ku anjeunana ti jalma fakir inu meulina bae kayak bawa gitu gitu cenah kusabab setiap nu fakir kabeh kitu cek nu fakir teh balanja mah mending kasih eta naon sababna lawan balanja kasih eta mah digratiskeun ka nu fakir mah paling tidak ya dimurahkeun paling tidak asal modalnya meureun cenah gitu wah atuh breg teh ditinggalian itu tungtungna jalma fakir aya nu sok salat aya nu tara tungtungna nu tara salat mah hargana tetap sesuai bandrol anu sok salat maneh sok salat maneh sok puasa ya ka dieu diskon nah gitu jadi ari kanu takwa diskon ari kanu itu nepikeun ka akhirna kan ditanya
cek nu balanya nah mamaki geningan ari kasetapan sarua abdi ge pakir mah kan tingalikeun abdi mah boga kartu BLT cek si mama teh justru si anu loba nu boga kartu BLT teh loba nama nu beunghar nu apal birokrasi dan nu miskin mah teh apaleun birokrasi bahkan ditipu ku RT jeung RW na oge teu dilaporkeun ka lurahna oge kitu meureunna tah kitu cenah tah tah ieu teh salah satu trik beda cek tadi naon cenah bahwa usahakeun teangan sifat-sifat anu khusus di jalma anu rek nampa sedekah urang tujuanna naon supaya sedekah urang teh naon bersih sedekah urang teh suci kitu wallahu a'lam bisawab hiji we heula keun ke kadua insyaallah sanes waktos mudah-mudahan jadi ilmu ke urang sadayana mugi-mugi sing jadi bekal keur bahan katakwaan urang sarerea. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.